Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 47. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Cece Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Cece Lasmi ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan arehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 47 na kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Satiap bantrokan adu takisan nyentakeun angin ka sagala arah aneuh nepi ka rabeng kayaan beuki ngahalangan tetenjoan ieu mangrupakeun pamor tina curus Jebagendrana milik Bajing Sudraji. Satiap beliukan leungeun Bajing Sudraji dibarengan ku sentakan angin anu kacidak kuat ngabalukarkeun kalakai jeung dangdaunan rabeng sajalur jeung gerakan-gerakan leungeun Bajing Sudraji. War 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 war. Para jawara angkiran Sunda Makalangan lamun mah kamari-kamari keur adu tanding di kancah Sunda Makalangan hiji lawan hiji kasaksian ku sararea kumaha kaluhungan elmuna pada maher, pada parigal, pada ragot mata kresep nenjona. Tapi nalika kiwari ngalawanan Bajing Sudraji sakitu kakuatan 17 urang jawara angkiran digabung jadi hiji tetep pikeun Bajing Sudraji eueuh nanaonan padahal masing-masing jawara pada mibanda tanaga lapisan laluhur jeung beda-beda jenis ngan nalika kabentak ku leungeun Bajing Sudraji seolah-olah diadu jeung tanaga sajungkiring gunung
sakapeung lir galura lautan anu manggulung-gulung tumrapna ka para jawara angkiran. Pertahanan balanga pasti mental kagulung jauh. Hiu siap cepet des carjung katenjo opat urang jawara ngabangkieung ka tukang bari muringis nyepangan leungeun akibat tulang pigeulangana retak. Dapon kitu para jawara sejen angot beki panasaran laju pada ningkatkeun daya gempurna. Sedangkan di tengah kepungan Bajing Sudraji tetap tagen tohaga tegendag najan salembar buuk. Sabalikna para jawara mindeng ka pental anu saware mah geus katempo pada ngaralei getih nandangan tatu di jero. Cacak-cacakan ieu karek adu takis adu tanaga jero. Komo lamun geus ngakeluarkeun ajian-ajian anu araneh. Siap hubut cepet des. Bajing Sudraji mimiti malik nyerang. Kuda-kuda papat pancer mimiti ngiser ngarangsek maju. Leungeunna luak liuk ngawangku opat lapisan hara alam. Hara banyu, hara bayu, hara geni, lan bumi harita dipake nyerang balik. Siut hubut bat siut das. Aduh. Bajing Sudraji ngubetkeun dorongan dampal leungeun ka kenca kakatuhu. Anu ngalantarankeun para jawara loba nu kabeunangan laju marental bari pating garoa dadana pada amrol parat kana tonggong. Nyaksian kana kahebatan jeung kana kalinuhungan elmu si jalak harupat anu make tergos. Para jawara sejen jadi kasia kaget. Padahal sabenerna tenggelan Bajing Sudraji henteu nanggalkeunna timbang nyentak angin jarak sasiku, tapi balukarna jiga kabalang batu sagede mundi. Pada sadar nempo kana kahebatan jurus Bajing Sudraji, para jawara ngarejat heula ngeureunkeun serangan pada ngajauh ti pakalangan. Celeng. Edan teu nyangka euy ari Sugante lain jalma dijaya si jalak harupat teh. Aduh, ulin-ulin jurusna aneh jeung ngagem kekuatan rongkah manglapis-lapis euy. Kareko sentakan angin wae urang-urang geus dipada dijieun riboy, cek salah seorang jawara. Nyaki sakitu dihuruk ku urang kabehan eta jalma teh tetep tagen tegendag bulu salembar. Samalah pihak urang malik kalele euy, cek jawara nu sejen Maira. Hati-hati euy, wayahna urang kudu ngetrukeun sakabeh kemampuan diri. Ieu si jalak harupat teu bisa dianggap enteng pangartina euy. Sanajang dirempug 40 jawara tapi henteu ngaruh euy. Bener, kudu hati-hati euy. Nya, siap. Rampak sasesana anu 17 tinggal 12 urang jawara geus pada sarayaga deui diri ngulibeng ningkeran Bajing Sudraji, masing-masing pada ngalirkeun tanaga saktina. Sacet luas tina leungeun para jawara pada nyala murat prana-prana kasaktian. Aya nu nyamuratkeun prana geni, aya nu nyamuratkeun prana wesi, aya prana jenis banyu wisu jeung anu liana deui ngabalukarkeun kasaimbangan hawa di eta tempat pakalangan narima gangguan anu lumayan hebat. Sedengkeun Bajing Sudraji sikapna tetep tenang, kukuh pancuh dina kuda-kuda papat pancer jurus Jebagendran sok sanajan bari babatukan ngan sapasang leungeunna nebarkeun aura leuwih aheng tur leuwih kuat. Hayo batur-batur ulah diantepkeun, serang. Curela celung. Sanggeus dikomando para jawara meh bareng jelung-jeleng narajang pada ngadorongkeun serangan saktina sewang-sewangan.
Sedengkeun di tengah-tengah tingkeran Bajing Sudraji ketak ngawangun tilu gerakan. Dibuka ku sentakan leungeun ka sisi kagigir, laju disambung ku jeblagan tukang hareup, dipungkas ku tenjragan suku kencakatuhu ngalepaskeun galura angin padat hara alam. Hiu trak trak jebet blak dua. Diaduna 12 ajian ngalawan papat hara alam tina kanuragan Jebagendran, cukup ngenderkeun sakurling bungking eta tempat. Angin panas gumulung jeung hawa beraja nyered ngaleled ka sagala arah. 12 urang jawara rabeng kasapu kasentak. 8 urang diantarana laju paragat nyawa dina kayaan tulang anu bubuk remuk sawak awak. Sedengkeun nu 3 urang jawara kawilang kuat katempo keur ngudupung bebalongkengan uta getih. Sedengkeun kayaan Bajing Sudraji anu dikepungna masih tetep pancuh kukuh tengendak bulu salambar. Seetik oge teu nandangan tatu, seetik-etik acan teu cecel teu bocel. Ngan katempo we taneuh sakuriling tangtunganana dadas nyarungkal bari nyerbungkeun haseup hideung anu ngalun ka luhur. Sanajan tutas ngelehkeun 20 urang jawara, Bajing Sudraji teu wakarineh kitu wae. Sabab dirina nyaho jeung geus ngarasa bakal kehadiran musuh anu leuwih loba tibatan anu tadi. Cindekna kaributan can waka eureun nepi ka dinya. Nyawe bener pisan ijiran Bajing Sudraji teh. Karasa tur katenyo ti sababaraha arah jungjeleng puluhan jawara anu sawareh langsung ngagempur ka Bajing Sudraji. Aya deui nu nyerang ngagunakeun keris pusaka, aya nu nyahcer ngulangkeun kolewang, aya anu nyereg ku tenggeulan leungeun kosong, aya oge anu nyeleber ti luhur ngubetkeun cakaran-cakaran manuk dadalina. Pikeun Bajing Sudraji sakitu diserang dicecer ti sagala arah, teu kaitung serangan ngabahayakeun. Punten, pikeun Bajing Sudraji sakitu diserang dicecer ti sagala arah, pikeun manehna mah teu kaitung serangan nu ngabahayakeun model kitu teh. Sabab sakabeh serangan geus kanyahoan boh arahna, boh kacepetan jeung boh bobot tanagana. Salianti ngagem kanuragan-kanuragan tarap puncak, oge Bajing Sudraji didukung ku indra sandiang alam anu sanggup maca sajuta arah serangan. Saruntuy serangan boh rajaman keris pusaka, babitan kolewang, tenggeulan leungeun jeung cakar dadali kabeh dipapag kuliukan tapak bumi Jebagendran. Siut cacet plak 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 des des dua des. Teu beda jeung tarung samemehna. Serangan para jawara narambag lir nyang hareupan sagunung galura lautan. Kabeh pada kapental jauh. Keris pusaka kuat ka muringkal jadi teu puguh bentuk. Kolewang puguh deui bubuk jadi sabara bagian. Si cakar dadali ngayapak ngagebut maring lemah. Tulang leungeun sametak-tak hancur remuk. Anu nyerang make jurus leungeun kosong puguh deui leuwih parah. Dadana alancur burak-rakan. Kabeh anu nyerang meh ngalaman tatu di jero. Cara tarung Bajing Sudraji nu kiwari memang teu make tedeng aling-aling. Geus eueuh rem, geus teu setengah-setengah. Tindakan Bajing Sudraji leuwih kejem, leuwih garang ka jawara anu tingkahna rucah. Da memang manehna paling ijid ka jawara anu talajakna teu beda jeung sato. Tadi samemeh manehna nepi ka dinya ningali
warga-warga Pilemburan loba anu kapaling, loba anu kabado, para wanojana loba anu kaala kahormatanana. Maka ku kituna pikeun Bajing Sudraji kiwari nempo para jawara ibarat nempo karaman, jadi teu setengah-setengah kabeh dibinasa. Tapi sok sanajan kitu tayuhna Bajing Sudraji can waka dibere nyalse. 10 urang jawara jol deui daratang langsung ngarempugan. Mimitina mah 10 urang jol daratang deui 15. Tulila purudul 20 jawara. Meh hampir 50 jawara kiwari ngurung wakul buaya mangap Bajing Sudraji dikepung. Di tengah kepungan 50 urang jawara, Bajing Sudraji tetap gagah makalangan. Masih dina jurus kanuragan Jebagendran. Sapasang leungeunna ngaliuk bentar ka sagala arah, nyentakeun galura tanaga menumbang lapis-lapis. Tata gerak Bajing Sudraji geus manjing opat hara alam. Dibuka ku ngalepaskeun tapak bumi, disambung ku jagra geni, samsar bayu jeung banyu sakendran. Saarah serangan leungeun 5 nepi ka 10 urang jawara marental jauh. Pikeun jawara biasa dihurup tur diserang ku para jawara meh taya eureuna dijamin moal kuat lila. Ngan pikeun Bajing Sudraji hal kitu masih dianggap biasa, masih kasebut enteng gampang, masih cana naon. Sabab mun dicaritakeun samemehna puluhan tahun kalarung manehna pernah dikepung ku pasukan sanagara. Harita Bajing Sudraji tetap tapis ngawasa pakalangan. Can ayeuna urang tunda heula kancah tarungna langlang Bajing Sudraji. Ayeuna urang caturkeun Andewi dibarengan ku Ki Doger, Nyi Gin-gin jeung Ki Jalaksa anu keur nuju ka Panjalu. Singkatna carita kabeh geus pada tepi ka tapal wates Panjalu. Barang srog asup ka Panjalu. Opatanana eueuh anu teu bengong, molohok. Kabeh kaget nempo kayaan di Panjalu anu sakitu acak-acakan jeung awut-awutanana. Kayaan tempat amburadul teu puguh rupa. Karuksakan di mana-mana. Seuneu masih keneh ngabebelah ngahuru sabagian suhunan imah para warga. Ditempo kalebah nu sejen, sabaraha layon urang lembur patulayah taya nu mulasara. Be ambe, nah Panjalu jadi kieu geuning Ki Doger? Cek Andewi bari muterkeun paneteupna di barung kaheranan. Nya dudungan. Nah jadi kieu Panjalu teh beu ambe. Nyata saya kejadian naon cenah di dieu nepi ka kieu hancur jeung rusakna. Pindo Ki Doger. Nyi Gin-gin jeung Ki Jalaksa oge sarua pada bengong, pada gogodeg nempo kayan Panjalu anu awut-awutan jiga tas aya kejadian perang anu kacidarongkahna. Kabeh can wakalaju ngalengkahkeun suku. Kabeh masing ngajaranteng merhatikeun sakuriling. Masing-masing ngidem tanda tanya ku kayaan Panjalu anu awut-awutan sarupa kitu. Be, ieu Panjalu nepi ka kieu nya dunungan. Nata saya kejadian naon ieu teh? Piraku aya balai gunung bitu mah dunungan. Cek Ki Doger. Lamun nilik tapak aniaya tina layon-layon urang Pilemburan, jelas ieu lain balai alam ki. Yakin sababaraha poe ka tukang di dieu geus aya kaributan anu kacidarongkahna. Cek Andewi geus bisa maca kana kajadian nu sabenerna. Dumasar nilik dina kurut-kurut aniaya layon urang lembur anu pada para rotong sukuna
leungeunna beuheungna garetihan. Ya geuning, layon-layon urang pilemburan teh katembong tapak dianiaya. Itu sukuna aya anu nilep, beuheungna aya anu sumpung, bener imah anu nganiaya. Ceuk Ki Jalaksa Mairan. Terus soal Sunda Makalangan kumaha ieu? Nageus digelar atawa acan ieu teh? Tanya Nyi Gin-Gin. Teuing atuh Nyi, ayeuna mending urang langsung ka padumukan Raden Surya. Walon Andewi nantukeun sikap. Can oge sempat diwalon di arah sejen kadenge aya sorang ngagak-gak seuri. Andewi, akhirna Andika teu burung datang oge deuleu Andewi. Mimitina anu datang karek saurang. Tapi beuki ditu beuki ngabrul aya meureun kana 30 urangna. Nilik kana dadagan kabeh mangrupakeun jawara-jawara angkiran Sunda Makalangan. Kiwari di hadapan Andewi geus nangtung 30 urang jawara ngabaradega masang pasemon budi amprotan. Oh, para jawara, bagea para jawara angkiran. Celengkeung Andewi mere salam panghormat ka 30 urang jawara. Ngan saurang oge eueuh nu malesan, kabeh pada molotot. Nakamana wae sia ti Andewi? Kiwari kakarek nolol di mana wae? Tanya saurang jawara kolot. Panona beureum, buukna galing gimbal make ikat kulit orai. Ke. Pangapunten ieu teh para jawara sadayana. Salaresna ieu teh di Panjalu tos aya kajanteuna naon. Dugi ka wewengkon Panjalu tos sapertos kieu. Aya naon ieu teh? Tanyaan Dewi. Masih tenang, masih make bahasa sopan jeung leuleuy. Cuy, lamun ilaing hayang apal, ieu teh apan gara-gara si laing anu telat datang ka Panjalu deuleu Dewi. Hah? Gara-gara kula? Kela. Kula can ngarti. Naon maksudna? Ieu Panjalu kieu gara-gara kula? Maksudna gara-gara ilaing telat datang ka dieu deuleu Dewi. Terus ari soal Sunda Makalangan kumaha? Lekasan atau acan? Sunda Makalangan geus moal dituluykeun. Sabab Raden Suryana oge eueuh aya nu ngiwat. Raden Surya anu ngiwat? Anu ngiwat kumaha? Andewi kaget. Laju silih reret jeung Nyi Gin-Gin. Nya, Raden Surya aya nu ngiwat. Matak Sunda Makalangan kapugag eureun di tengah jalan. Jigana mah geus moal dituluykeun. Oh, ku tante kitu geuning. Cek Andewi beuki panasaran. Sabenerna inti masalahna ieu teh kusabab Andika telat datang ka dieu Andewi. Jadi we Sunda Makalangan loba diundur-undur. Waktu molor lila pas ger Sunda Makalangan dipajukeun ngadon eureun di tengah-tengah jalan gara-gara Raden Surya anu ngiwat deuleu. Memeh ngawalon Andewi saling reret heula jeung Nyi Gin-Gin. Nah kala culak cileuk sia teh Andewi hayang dicolok. Jaga ucapan anjeun. Oh nya hampura. Terus maksudna Raden Surya anu ngiwat Sunda Makalangan eureun teh kumaha eta teh? Tanyaan Dewi deui. Geus lah ulah kaloba ngomong. Pokona wayana Andika kudu tanggung jawab ku ieu kajadian Andewi. Ke. Tanggung jawab lebah manana ari kisilah? Kula teu ngarti sama sakali. Cek Andika pan Sunda Makalangan eureun gara-gara pupuh gempungan anu ngiwat nabet nyalakeun kula.
walon Andewi mimiti tegeg bubuhan kahudang amarah. Pokoknya kudu tanggung jawab we atuh. Mun Andika datang leuwih awal mah meureunnan ayeuna oge sudah makalangan teh geus rengse sameme Raden Surya diiwat. Hei, jaga lisan anjeun. Ulah sok nudingkeun kasalahan ka batur. Barina oge, kula datang ka dieu lain pikeun ngilu Sunda Makalangan. Tapi kula datang ka dieu rek sasadu ka pupuh gempungan nyatana ka Raden Surya Dinata. Geus lah, mete loba ngomong. Gerak ka dieu keun ayeuna mah kalung giok ayeuna keneh deuleu. Kagegelan Sunda Makalangan sok ka dieu keun. Beres mikeun kalung jig rek balik di oge teh jadi masalah Dewi. Tawar si Jawara Galing namprakeun leungeun menta kalung giok. Hampura Kisila. Kalung giokna oge geus eueuh dina leungeun kaula. Kalung giok akur leungit aya nu ngiwat. Tandes Andewi. Kumaha? Teu saladenge ieu dewek. Kalung giok aya nu ngiwat. Nya, bener. Elah. Andika mah gelis-gelis gede wadul geuning Andewi. Jiga hayang dibuli giran ku sararea sia teh ku aing meureun ha. Cuy. Jaga lisan anjeun. Ulah ka mana karep Andika nyarita. Sakali deui kula nandeskeun ka Andika sakabeh. Kalung giok memang geus eueuh di diri kula. Sabab geus aya anu ngiwat. Mata kaula datang ka Panjalu oge. Niat rek sasadu ka Raden Surya. Halah. Alasan wungkul sia mah Dewi. Piraku ku aing kudu dipaksa mah dipirusa. Dicarakelan dirajengan, tuluy ditumpakan. Kurang ajar. Anjeun ngobrol sangeunahna. Hayang naon sabenerna anjeun? Hayang naon? Aing mah hayang ieu. Hiat sebrut hiuk des. Cari jeung. Si Jawara anu buukna gimbal jol nyebrut naraca. Ngan laju ngajari jeug deui ka tukang, kaburu katakis ku leungeun Andewi. Tapi nalika keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug. Eueuh. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.